Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ummati ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaoskana ieu kitab Ta'limul Muta'lim bari nanyuhunkeun ditiasakeun sareng dibarokahkeun kalawan nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani, zat anu maparina nikmat di dunia walatra ka sadaya makhluk. Sifatna Allah Ar-Rahimi, zat anu maparina nikmat di akhirat kamu minungkul. Alhamdulillah ari sadayana jenis puji lillahi eta tetep kagungan Allah. Allazi anu fadola parantos ngunggulkeun itu allazi bani adama ka keturunan Adam bil ilmi kusabab ilmu wal amali sareng kusabab ngamalkeun kana ilmu ala jami'il alami ngunggulan ka sakabeh alam. Anu dimaksad alam di dieu mah nya eta kullu ma siwallah, saban-saban perkara salianti Allah, berarti makhluk teh. Wassalatu sareng ari rahmat ala Muhammadin eta muga tetep ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil arabi anu janten penghulu orang Arab wal ajami sareng orang ajam orang non Arab wala alihi sareng ka kulawargina Kangjeng Nabi wasabihi sareng ka pirang-pirang sahabatna Kangjeng Nabi ya Nabi yang lulumi anu janten pirang-pirang sumber pirang-pirang ilmu wal hikami sareng sumber pirang-pirang hikmah. Wa ba'du sareng dina sabadana ngaoskeun bismillah alhamdulillah sholawat sinareng salam. Falamma ra'aitu mangka dina mangsa-mangsa ningali abdi kathiron kanu kaseseueuran min tulabil ilmi nu tetep itu kathir ti pirang-pirang jalmi anu milarian kana ilmu fi zamanina dina zaman abdi sadaya yajiduna merendahkan itu tulabul ilmi ilal ilmi kana ilmu wala yasiluna jeung teu berhasil itu tulab aw min manafihi atanapi teu berhasil tina pirang-pirang kamanfaatan ilmu wa thamrotihi jeung pirang-pirang buahna itu ilmu wahya sareng ari itu samrotil ilmi al amalu eta ngamalkeun bihi kana ilmu wan nasru sareng nyebarkeun kana ilmu yahrimuna kaharalangan itu tulab lima karena perkara annahum saestosna itu tulab akhtau eta gesaralah itu tulab toro ikahu kana pirang-pirang perjalanana tolabul ilmi atanapi kana tata cara ngaji ngaos wataroku sareng geus naringgalkeun itu tulabul ilmi syaraitahu kana pirang-pirang syaratna tolabul ilmi wa kuluman sareng ari saban-saban jalma akhtaa eta salah itu man at-tariqa kana jalan dola mangka sasar itu man walayanalu jeung moal ngaraih itu man al maksuda kana anu dimaksud qala boh eta mah saeutik itu maksud au jalla atanapi anu gede itu maksud aradatu mangka ngamaksad abdi janten jawab tina falamma ra'aitu katsiron Aradtu mangka ngamaksad abdi wa ahbabtu sareng mikaresep abdi an ubayyina kana yen ngajelaskeun abdi lahum pikeun itu tulabul ilmi tariqat ta'alumi kana perjalanan milarian kana ilmu kana tata cara milarian ilmu kana tata cara ngaos alama netepan atas perkara ra'aitu parantos ningali abdi fil kutubi dina pirang-pirang kitab ulama wasami'tu sareng parantos nguping abdi min asatizi ti pirang-pirang guru abdi ulil ilmi anu ngagaraduhan kana ilmu wal hikami sareng ngagaraduhan kana pirang-pirang hikmah rojaan barina anu ngarep-ngarep doa kana pangdoa li kanggo abdi minar rogibina ti pirang-pirang jalmi anu mikaresep fihi dina ilmu al mukhlisina anu ari ikhlas sadaya
perkara bil fauzi kalawan kabagjaan wal khulasi sareng kaselamatan fi yaumiddini dina dintenan kiamah ba'dama dina sabadana perkara istakhartu parantos istihoroh abdi Allah ka Gusti Allah ta'ala mahalur Allah fihi dina itu tabyini lahum tariqat ta'alumi lamun nyandak rujuk dina lafad musonib lamun ngarah gampil mah nyandak maknana fihi dina ieu kitab wasama itu sareng parantos ngenamian abdi hukana itu kitab ta'limal muta'allimi kunami ta'limul muta'lim tariqat ta'alumi kajian-kajian kanggo jalmi nu milarian kana ilmu atawa pelajaran-pelajaran kanggo santri tariqat ta'alumi dina tata cara ngaji waja'altu sareng parantos ngajantenkeun abdi hukana itu ta'limal muta'alim pusulan kana pirang-pirang pasal paslun ari sapasal fi mahiyatil ilmi eta tetep dina mertelakeun hakikatna ilmu esensina ilmu wal fikhi sareng fikih wa fadlihi sareng kautamanana fikih paslun ari sapasal deui fi niyati eta tetep dina mertelakeun niat fi halit ta'alumi dina tingkah ngaos paslun ari sapasal deui fi ikhtiaril ilmi eta tetep mertelakeun dina milih-milih kana ilmu wal ustazi sareng milih-milih kana guru wasyariki sareng milih-milih kanu ngarencangan wathabati sareng netepan kana ilmu pasun ari sapasal deui fi ta'dhimil ilmi eta tetep dina mertelakeun ngagungkeun kana ilmu wa ahlihi sareng ka ahlina ilmu paslun ari sapasal deui fil jiddi eta tetep mertelakeun dina sungguh-sungguh wal muwadhabati sareng tuluy-tuluy atanapi istiqomah wal himmati sareng cita-cita anu kuat keinginan anu kuat faslun ari sapasal deui fi bidayati sabqi eta tetep mertelakeun dina ngawitan kana ngaos wa qadrihi sareng ukurana itu sabak wa tartibihi sareng tartibna itu sabak susunanna itu sabak paslon ari sapasal deui fit tawakkuli eta tetep mertelakeun dina masalah tawakal paslon ari sapasal deui fi waqti tahsili eta tetep mertelakeun dina waktu ngahasilkeun kana ilmu paslon ari sapasal deui fi safaqati eta tetep mertelakeun dina nyaahan wan nasihati sareng ngasihatan faslun ari sapasal deui fil istifadati eta tetep mertelakeun dina ngalap faedah faslun ari sapasal deui fil waroi eta tetep mertelakeun dina masalah waro halat ta'alumi dina tingkah ngaos faslun ari sapasal deui fima eta tetep mertelakeun dina masalah perkara yurithu ngawaris itu ma al hifdho kana kuatna hafalan wanisya sareng perkara anu ngawaris kana pohoan pasun ari sapasal deui fima eta tetep mertelakeun dina perkara yajlibu narik itu ma rizqo kana rizki wa ma sareng perkara yamna'u bakal nyegah itu ma kana rizki wa ma sareng perkara yazidu mentak jadi nambahan itu ma fil umri dina umur wa ma jeung perkara yan kusuk bakal jadi sabab ngurangan itu ma kana umur wa ma taufiki jeung teu ari taufik abdi illa billahi angin eta tetep wungkul Allah alaihi wungkul ka Allah tawakaltu tawakal abdi wa ilaihi sareng wungkul ka Allah unibu bakal kembali abdi faslun fi mahiyatil ilmi wal fikhi wa fadlihi wallahu a'lam bissawab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.